Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah anu kusim kuring gibi hormat. Lajeng ibu-ibu pangaosan anu kusim kuring gibi hormat. Puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngalimpakeun rahmat kalayan hidup mantena. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa kempel kangge pangaosan rutin di Masjid Jami. Salawat sinarang salam mugia dilimpahkeun curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sahabatna, tur ka urang salaku umatna. Amin ya ibu-ibu. Pidian sim kuring salaku panata acara kanggo ngadugikeun untuk yang acara pangaosan rutin ieu tinggalautan dugi akhir. Hiji bubuka, 2 pangaosan ayat suci Al-Qur'an, 3 tausiah, 4 doa, 5 panutup. Supados teu nyongkolong kana waktos, mangga urang sasarangan buka ieu acara ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara nu salajengna pangaosan ayat suci Al-Qur'an anu bade diaoskeun ku kersana Ibu Nisa. Mangga dihaturan. Hatur nuhun ka kersana Ibu Nisa, mudah-mudahan aosan ayat suci Al-Qur'an nembe janten kasayan khususna kangge anjeunna. Umumna kangge urang sadayana. Amin. Acara anu katilunya eta acara anu utami mangrupikeun tausiah anu bae didugikeun ku kersana Ustad Aceng waktu sareng tempat dihaturanan. Hatur nuhun ka kersana Ustad Aceng anu parantos ngandugikeun ilmuna kalintang agungna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa nyunakeunna. Acara salajengna nyaeta doa anu dipimpin ku kersana Ibu Syakila. Kersana Ibu Syakila mangga dihaturan. Acara dugi acara parantos rengse. Mangga urang tutup pangaosan ieu ku bacaan hamdalah sasarengan. Hapunten anu kasuhunan tina samudaya kelepatan salami sim kuring janten panata acara ieu di pangaosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.